Bismillahirrahmanirrahim. Babu dorbi zamani utawi iki kubobot batalakan dorob zaman wa dorbil makani lan dorob makan. Dorfud zamani utawi dorob zaman iku wa utawi ikilah dorob zaman iku ismu zamani isim zaman ngaran isim kang tuduh ing zaman al mansubu kang den nasabaken bitakdiri fi kalawan nakdiraken makna fi nahu saumpamane al yauma lapad al yauma maknane dina poe walailata lan lapad lailata maknane wengi wa guduatan lan lapad guduatan maknane isuk-isuk wa bukrotan lan lapad bukrotan maknane isuk-isuk wa saharon lan lapad saharon maknane waktu sahur wa godan lan dina isukan poe isukan wa atamatan dan lapan atamatan maknane dina waktu isya wa sobahan yang lapan sobahan maknane dina waktu subuh wa masaan yang lapan masaan maknana aina dina waktu sore-sore wa abadan yang lapan abadan maknana salilana salalawasne wa amadan dan lapan amadan maknane salilana wa hidan yang lapan hidan maknane mangsa saat wa majeng barang asbahanu nyerupaan eta barang zalika kanu tadi wa darbul makani jeung ari ngaran dorob makan huwa ari eta dorob makan teh eta ismul makani ngaran tempat al mansubu anu dinasabkeun bitakdiri piku nakdirkeun makna bi nahu saumpamane amama lapad amama artina payuneun wa khalpa jeung lapad khalpa manana satukangeun wa kuddama jeung lapad kuddama artina sahareupeun wa waro'a jeung lapad waro'a artina satukangeun wa pauko jeung lapad pauko artina luhureun wa tahta jeung lapad tahta artina sahandapeun wa inda jeung lapad inda artina sadeukeuteun sandingeun wa ma'a jeung lapad ma'a artina sarta wa iza jeung lapad ijaha artina lebahan wa hidaa jeung lapad hidaa artina lempengan sarua itu wa tilqa jeung lapad tilqa artina hareupeun wa huna jeung lapad huna artina di dieu wa sama jeung lapad sama artina di ditu wa ma jeung perkara asban nyarupaan dalika kanu tadi babul hali babu dorpil makani dorpil zamani o dorpil makani ieu bab bade nerangkeun isim nasab nomor katilu sareng kaopat nah nomor kahijina teh maf'ul bi kedua masdar katilu obat katilu dorob zaman
kaopat dorob makan gitu ya. Jadi di dia dek nerangkeun isim nasab nomor katilu sareng kaopat nyaeta dorob zaman jeung dorob makan anu sok disebut maf'ul bih ya. Maf'ul bih ia bicara tentang wilayah itu tentang waktu ya. Maf'ul bih ari dorob cek lugot eta alwi'a'u mutlaqon artina kadar-kadar wawadah. Jadi dorob mah sifatna naon gitu, punya diameter, punya batasan, punya wilayah. Itu contoh wilayah kepolisian, wilayah hukum kepolisian, ini teh polsek kadu Mora anu dibatasi ti belah kidulna ku kecamatan Leles, ti belah wetana ku kecamatan Lewigo Ongjeng, kecamatan itu teh Cibiuk, ti belah kalerna ku kecamatan Limangan jeung Bandung, ti belah kulonna ku kabupaten Bandung itu ya. Itulah yang disebutkan wilayah resort non polsek kadu Mara. Nah, udah gitu minimal wilayah teh saimaheun. Wilayah hukum teh saimaheun. Itu anu mana didinya bertanggung jawab kepala keluargana. Tuh. Nah, jadi dorob ia berbicara tentang sebuah wilayah, dek kecil, dek besar, gumantung karena ruang lingkupna. Jadi cek bieu ngaran dorob cek lugote nyata alwi'a'u. Hartina nyata kadar wawadah. Kalau dorob zaman, ari dorob zaman, kela nampang nabi cek lugot di luhur sameh dorob zaman panitia nyertakeun dua dorobna, dorob zaman jeung dorob makan. Maka istilah lugotna diheulakeun hiji. Gitu. Ari dorob zaman cek istilah nyaeta wa ismuz zamani ngaran zaman, ngaran waktu, ngaran mangsa ya. Al mansubu anu dinasabkeun bi takdiri bi ku nakdirkeun makna fi. Hartina ngaran waktu anu dinasabkeun kalawan takdir nakdirkeun makna fi. Karena cek kaidah wasmu waqtin au makanin tasoba. Nah begitu. Wasmu waqtin au makanin tasob kullun ala takdiri bi indal arab. Itu. Huwa ari eta isim dan huwa ari eta isim zaman teh nyaeta ismu waqtin ngaran waktu au makanin atawa ngaran tempat terus makan. Intasob kudu ngarasabkeun anjeun kulun ari saban-saban saji ala takdiri bi
Kana nakdirkeun mana pi indal Arab munggu ulama Arab. Jadi anu disebutkan isim zaman teh ngaran waktu. Mana contohna naukolika seperti ucapan anjeun. Al yauma ya, contohna dorob jama nyata lapad al yauma kahiji ada loba ya. Al yauma kahiji jadi dibacana teh henteu al yaumi tapi al yauma ya. Al yauma dina hiji poe mana al yauma teh hartina min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi timimiti meletek panon poe nepikeun kasurupna panon poe timimiti bijil fajar subuh nepikeun ka ghurubis syamsi waktu maghrib. Beda jeung ukuran Masehi. Masehi mah ngitungna teh ti jam 00 ti tengah peuting. Geser weh tina 00 ya, kana 01, 02, 03 dina kisaran detikna, menitna, maka bergeser pula tanggalna. Tuh ya. Lamun ku tanggal tadi na hijriyah mah mimiti tanggal tadi maghrib. Begitu surup panon poe reup peuting eta teh geus asup tanggal nu ayeuna. Itu nu ayeuna geus asup. Nah, ari disebutkeun yaum nyata ti beurang. Ari anu disebutkeun lail min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri sabalikna tinu bieu timimiti reup peuting maghrib nepikeun ka brai beurang tulu'il fajri nyata waktu subuh gitu ya. Kita sebutkan al-lailata ya. Mana deui katilu gudwatan min waktu sholati subhi ila tulu'i samsi timimiti waktu sholat subuh nepikeun ka bijil panon poe sekitar jam genep lamun ningali dina kalender mah jam genep leuwih 2 atau napi leuwih 3 ya. Itu disebutna waktu terbit gitu. Jadi ti subuh nepikeun ka bijil panon poe teh kurang leuwih karena sekitar 1,5 jam lah ya, kurang leuwih. Terus mana tirinya bukrotan waktu isuk-isuk awalun nahari min tulu'is syamsi kawitan poe beurang tina bijilna panon poe. Jadi ti jam genep ka ditu ya, ti jam genep. Tah mun di bahasa Sunda mah waktu teh sebutna teh mangsa supaya disebutkan mangsa pecat sawet. Pecat sawet teh di mana muni istirahat sekitar jam 11-an gitu ya. Eureun heula magawe numpukana dahar heula itu. Ari si naon si muningna mah teu dahar heula paling ngagayem hakana nu aya itu. Eta numpukana we dahar teh.
Gas. Mana deui? Saharon nyaeta akhirul laili qoblal fajri. Akhir peuting sameme datang fajar. Mana gini ngorowo. Kumaha cenah? Sahur gitu. Eta teh waktu samemeh datang subuh ya. Bisa sebutkan kubailal fajri. Akhir peuting memeh subuh. Kagana waktu godan ismul yaumi alladzi ba'da yaumika. Ngaran poe sanggeusna poe nu anjeun ayeuna. Isukan mun cek urang. Ya. Isukan besok disebut teh godan. Waktu isuk. Aya atamatan katujuh disebutkan sulusul lailil awal. Atamatan mah nyaeta waktu sapertilu nu awal di jam 12 kira-kira nepi ka jam 2 atau jam 3 disebutkan sulusul lailil awal. Atanapi mana nomor kadalapana subahan min awal nisbil lailil akhiri ila zawali. Disebutkan subahan teh ti kawitan saparo peuting nepikeun ti kawitan saparo peuting nu akhir janari ila zawali nepikeun ka engke lohor gitu nya disebutkeun subahan. Masaan ari masaan teh nyata minaz zawali ila akhiri nisbil lailil awal. Nu disebutkeun sore teh nyaeta ti mimiti gingsirna panon poe waktu luhur ila akhiri nisbil lailil awal nepikeun ka akhirna saparo peuting nu awal. Kira-kira ke jam 8 peuting berarti mun kieu mah. Pus selamat sore geuningan. Karena akur tadi lamun menyebutkeun selamat pagi dina harti ngukur waktu. Lamun maneh ngadenge berita tanapi naon we na TV heug leuwih jam 12 bahasana teh mah selamat pagi bener disebutna teh pagi gitu. Lamun ayeuna kira-kira jam 7 atau jam 6 bahasana teh selamat sore gitu. Ieu mah artina naon ngukur waktuna gitu nya. Ya akur istilah jeung ieu gitu. Kan ada urang mah cukup bae tu assalamualaikum lah. Ngarah kabeh sapanjang hari dan malam teh kakubeng itu. Kasapuluh abadan. Hartina az-zamanul mutaqabbal alati dan nihayah. Zaman nu pikahareupeun anu tanpa batasan. Abadan sebutna salalawas. Nah, gitu. Aya nu ka-11 amadan. Ari amadan mah az-zamanul mutaqabbal. Cukup bicara ayeuna naon? Zaman anu pikahareupeun. Tapi tidak ada istilah Entulani hayata berarti ada batasan gitu ya. Terbatas. Ayahinan ke-12 hartina az-zamanul mubhami. Zaman anu teu jelas. Dina harti bisa sakedeung, bisa lila ya, bisa lila pisan. Contoh seperti sahabat Rasul anu opat Abu Bakar, Umar, Utsman sanesina Ali. Ketika ayeuna aya hiji sahabat bertanya ka Rasul tentang kieu mun terlepat dina tasmikul kholan itu aya nantinya
Aidi sahabat naroskeun tentang makna hin. Pertama ke Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul. Ku Kanjeng Rasul dilempar. Cik Abu Bakar kinten-kintenna disebutkan hin teh kumaha. Saur Abu Bakar disebutkan hin teh nyaeta 40 penting itu. Nah anu jadi dasar pideuh Allah ya. Dina waktos Nabi Nuh di keem dunia harita cek dirinya mah 40 penting gitu. Naros deui kasina Umar ada anjeun Umar cenah hindinya sabaraha gitu. Dugikeun ka aya nu ngajawab sapoe anu ngajawab 40 tahun itu anu nyebutkan hin teh hanya sesaat seperti Sayyidina Ali gitu ya. Jadi ternyata 4 sahabat Rasul terpilih eta ngagaduhan argumen masing-masing ngamanaan hiji kata ya. Di antara nata ayat dina surat Al-Baqarah ayat 36 walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin ya. Ketika Nabi Adam dilungsurkan ka dunya itu dan tawisna pada Allah walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin tumetep di muka bumi naon serta menikmati keadaan di bumi ya ilahinin nepikeun karena waktu anu tidak terbatas ya. Dina harti nepi ka kiamah. Mana deui makna hin? Dina surat Al-Maidah ayat 101 aya ungkapan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurur halim. Aya deui dina surat Al-Maidah ayat 106 ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyatisnani dawa adli minkum aw akhara
syaitonir min ghairikum ya. Dina surat Al-A'raf ayat 24 sarua jeung tadi walakum bil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Tuluy dina surat Yunus ayat 88 ayat nyata Falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Jadi salah satu kaum yang selamat dari azab Allah nyata umat Nabi Yunus. Itu lama amanu kasabna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin. Dina surat Hud ayat 5 ayat ala innahum yasnuna sudurahum liyastahqu minhu ala hin. Dina surat Yusuf ayat mimba dimaro awul ayati layas jununnahu hatta hin. Ayat ini surat Ibrahim ayat 25 tu'ti ukulaha kullahin bidi rabbiha. Ya, tiap tahun artina teh anu maksudna tiap musim gitu. Naon panen tina buah-buahan. Surat Nahl ayat 6 walakum biha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Itu loba manahin wa min aswabiha wa ubariha wa sariha asasa wa mata'an ilahin. Surat Al-Anbiya ayat 38 lau ya'lamul ladina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nar. Jeung satuluyna surat Al-Anbiya 111 wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Surat Al-Mu'minun ayat 25 fatarabbasu bihi hatta hin. Al-Mu'minun 54 fadharhum bi ghamratihim hatta hin. Surat Furqan ayat 42 wa sawfa ya'lamuna hina yarawna adzab. Ayat 28 makna hin dina Al-Qur'an ya. Anu dijawab ku opat sahabat tadi masing-masing berargumen lapan hin mengenai waktu kisaran. Anu nyebutkan 40 poe, aya anu nyebutkan 40 tahun, aya anu nyebutkan ukur sapoe, aya anu nyebutkan ukur sasaat ya. Itu dina makna hin teh. Jadi kaya dengan bahasa. Yes. Tayyinu 12 tadi dikumpulkan dina qaidah. Au lailatan au yauman au sinina au muddatan au jum'atan au hina au kum sobahan au masaan au sahar au gudwatan au bukratan ila safar lau au lailatal isnaini au yaumal ahad au sumgodan au sarmadan awil abad. Aya
makna anu sebetulnya tidak sepadan, tapi diurang kalaku seperti istilah saabad ya. Saabad teh lamun di artian bahasa Indonesia mah seberapa tahun? 100 tahun. Padahal cek bahasa Arab mah abadan itu la nihayata. Tidak ada batas. Naon untuk di masa depan. Itu ya. Kesepadan teh artina teh. 100 saya kemudiannya itu. Sekarang menyebutkan saabad. Itu mundek di sahartian sabenerna itu teh sepadan. Kurang nginjem istilah unggul. Jadi kesimpulanna natina contoh anu tadi dorob jaman teh aya anu tuduh kanu mubham, aya anu tuduh kanu mukhtas ya. Aya anu tuduh kanu teu jelas, aya anu tuduh kanu jelas. Sekarang cek kaidah. Ida ata dorpul makani mubhaman wa mutlaqan bi ghairihi fal yu'lama. Seperti dia manahin waktuna teu tangtu gitu. Wa ma asbadalika jeung perkara nyerupakeun tadi. Jadi jeung deui contoh dorob anu tadi nyaeta lapan qablu jeung ba'du ieu lapan lamun hanteu idopat eta wajib dimabnikeun kana mabni doma. Jadi lamun teu idopat kudu dibacana mabni doma. Qablu ya ba'du gitu. Jadi lamun teu idopat mana deh sarta nyimpen makna mudhof ilaih. Gitu. Sarta nyimpen makna mudhof ilaih. Karena cek kaidah wad mumbina an ghairon in adim tamalahu udi fanawiyan ma'adama qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu waduna wal jihatu aidon wa alu. Guys, kita bicara tentang waktu. Jadi pada yang pronama lamun maneh maca dorob jaman teh itu kudu nasab ya, al yauma sobaha jeung sajabana. Wa qaulu wa darbul makani ari ngaran dorob makan nyaeta al ismul makani al mansubu bitaqdiri fi, artina ngaran tempat anu dinasabkeun kalawan tak nakdirkeun makna fi gitu. Karena cepaidah huwasmu waqtin ninin tasob kullun ala takdiri fi indal arab. Itu teh macana huwasmu waqtin aw makaninin tasob gitu ya. Maka nun wikoyah pernah makanin pada ku tanwin, nah make nun deui leutik bere harga sarah au makaninin tasob gitu. Mana contohna? Ari contohna dorob makan di antarana kahiji amama artina payeuneun. Nu kadua kholpa artina tukangan. Nu katilu kudama artina payuneun. Nu kaopat waroa artina tukangan. Nu kalima pauko artina luhureun.
Paukul ardi contoh saluhureun bumi. Terus mana tahta kagenep artina handapeun tahta syajari sahandapeun tangkal kerengiuhan maksudna lain tangkal disusuhun. Tapi mana ngiuhan dina handapeun tangkal contoh seperti itu. Nu katujuh indah sandingan atanapi deketan ya, itu indah Zaidin contoh. Nah, indah nah tadi nasa kan ma'a sarta ya atau temaiya teh ya kusab mana berbicara tentang tempat ma'a nasa kan artina babarengan. Nu kasalapan izaa artina hareupeun. Nu kasapuluh hidaa artina tempat deket ya. Nu kasabelas tilqoa artina papanggih. Nu ka-12 tama artina isyarah kana tempat anu deket, nu jauh. Bahilir teh. Lamun dina jurumiahna teh huna heula terakhir sama ya. Omekeun teh bisi ieu mangga teh bete sarua. Jadi huna isyarah karena tempat anu deket. Huna lika betulia. Mana? Huna dalam iki dalam iki panggonan. Ya, lamun di logatna teh kitu. Dina ieu tempat. Sama, lapan sama artinya isim isyarah karena tempat anu jauh. Sama tuh di ditu gitu. Jauh huna deket sama jauh meken jeung urang ieu teh anu ka13 jadi 12 anu 12 dina 13 tinggal eta dina jurumiahna bener ka12 huna ka13 sama bener garas bener susunanna kitu huna heula tuluy sama deket heula tuluy jauh gitu. Cek saja nah cek oi dah kumampokna wasmul makanina husir amama au khalfahu wara'ahu qudama yaminahu shimalahu tilqa'ah au fawqahu au tatahu iza'ah au ma'hu au hida'ahu au indahu au dunahu au qablahu au ba'dahu. Jadi kesimpulanana tina contoh anu tadi dorob jaman teh aya anu tuduh kanu mubham aya anu tuduh kanu mukhtas. Sekarang cek qaidah ida ata darbul makani mubhama wa mutlaqan fi ghairihi fal yu'lama qauluhu wa ma asbadalik jeung deui contoh dorob makan jihad anu opat nyaeta yaminun ya, yamina shimala pauko tahta
yamin katuhu, simal kenca, pauko luhur, tahta handap. Mana deh jeung lapan hunaka ieu sama itu ya. Parsah naon kilometer parsah teh pos ya, sapos teh kurang lebih meureunna sekitar antara 40 kiloan ya. Gitu 30 atau 40 kilo sapos teh sareurehaneun ya. Model ke Bandung pos teh di Cicalengka gitu. Mana deui barit hahuna ieu ya. Kana cokoida hunaka summa farsahon baridan wahahuna kip mau kipan saida. Jadi baridan teh batasan suhu ya. Contoh kieu maneh ka Cikajang daerah tiis leuwih ti Cikajang ka dieu asup daerah sedang atau apa panas gitu. Tadina ukuran jarak aya nu ku parsah aya oge nu ku baridan ya, sabarit gitu nya. Di urang ukur 2 atau musim depan di batur mah aya 4 na 3 aya musim gugur aya musim salju gitu nya. Babul hali wallahu alam bissawab. Rabbana bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bitanimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng